datang ke Kangjeng Nabi Isa. Kangjeng Nabi Isa ge angkat tangan, coba ayeuna urang datang ke Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi siap untuk memberikan pembelaan. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nabi-nabi nu baheula, umat-umat nu baheula dibela ku Kangjeng Nabi, siap jadi saksi syahidan. Atuh lamun umat nu baheula bae dibela atuh komo urang umatnya. Pokona mah nu kuari muludan mah geus dibela bae geus kabeh. Ku Haji Imis diberkatan. Eta pembelaanna berkat. Si aja Haji Imis nyok keberkatan nya teh. Dibela atuh lamun nabi nu baheula minta perlindungan ka Kangjeng Nabi siap, sehingga dijelaskan dina Al-Qur'an syahidah. Ya Allah ya Rabbi, atuh komo urang Haji Masuri lah salah-salah setik mah dibela lah, bela Haji Masuri. Malaikat ge dipanggil, oh geter-geter cenah. Berapa tahun saya umur? Bisa ngomong sebab berarasan lo banyak kesalahan. Cak Haji Masuri rendeng kan atuh aing ngurus di ngentanya lah jeung Ngaji Bahri maksudna abeh ngahiji gitu di rantena. Sebab berarasannya lagi bakal piranten ieu. Ininya ditanya pasti kan lo bakal kesalahan ketika iya loba kasalahan kan di neraka ke cek Kangjeng Nabi ulah waka di neraka ye Muhammad memeh umat kena seuneu kajian Muhammad heula. Masya Allah, itu bukan Nabi pohara jasa mun polisi kos gitu mantep eta. Mun polisi kos ya Allah ya Rabbi geus bae bukan nama wigi mah orang kawinkeun di dieu. Polisi kabeh lurah jadi tumbal masyarakat. Mantap jasa Kangjeng Nabi teh ya, jadi tumbal ulah waka dikenakeun saeutik-eutik acan kana seuneu neraka. Sanajan loba kasalahanana ulah dideuleuh Haji Masurina, ulah dideuleuh Rusdina, ulah dideuleuh Haji Bahrina, tapi deuleuh hatena aya Muhammadan tahu.